teu nganggang teng 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 tek tek. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir dongeng ka Gusti, unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuan Syekh Abdul Qadir baca ieu kan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang pujianana manjur. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Sepanjang cerita nana tentang pembunuhan, ayeuna urang nyaritakeun kelanjutan-kelanjutanana. Lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar, bohewel tak nanyengkleh, tuluy dibawa ka imah hamuriring. Eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat, ieu bakal naliwat. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid bohewel, bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang-kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel, model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut, jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maot. Nah ieu Ki Umar sebagai pangnu ngabohewelanana, apakah kena kisos apa henteu? Ieu jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di Jojo. Jojo teh naon Jojo? Di Jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana deh bengkak gede. Eta teh apan ngemu di jerona kudu gegeraan dibawa ka tukang urut, dilempengkeun peredaran darahna, diluruskeun atau dibawa ke dokter melalui medis. Ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang Jojo Ki Umar lantarannya nama make menyem-menyem. Teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae. Tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacakeun gua ini. Aduh.
di Islam sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Quran maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang teu kudu dilawan tapi nu jelas memang pohara Syekh Abdul Qadir ajalan nuku urang erek dihawalan ieu nyana teh ngarasa capek mun lempang ngarasa capek mun ibadah padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep kabina-bina teu kunyana teu ditanya teu dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingannya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepeunana main cimplong resepeun jasa anak urang mah mun nonton TV resepeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngajebian nu kacarita kitu hendak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh mun jebi deui lamun dalil deui mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana gitu ta eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo pokona Sunda mah kaya bahasa kamu mun dibawa ka Rawakidang waduh Iya masalah soal jojo soal bohewel nu kuduna dibawa ke tukang urut tapi henteu nu kuduna dibawa ke medis tapi henteu eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojonya na kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih mun abdi ka leuweung leumpang teh capek mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek 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 lek datang mah di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik be ujian atuh pan Kangjeng Nabi manggal poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek 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 tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad ente kagak nganggang teng itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuhan Abdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi alal ardi hatta tutwa bentak Tuhan Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa
Bismillahi ala rukbi hatta taqwa, Bismillahi alal ardi hatta tutwa. Lempang Tuan Syekh Abdul Qadir nganggang lempang. Jangan Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi. Eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk. Teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu. Datang diuk teh. Ieu mah uduk 2 piring. Kopi, rokok. Modalna ngaji teh gede. Bebeja ka pamajikan aing moal ngaji teh gede modal. Tapi datang ke jero majelisna Masya Allah sakumahaya cucukan da bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah henteu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang pujianana manjur tak kuduna kos kitu ilmu mata kadenge tak manjur guys teu kudu direkam-rekam dina HP. Wah ku adi kita saurang lulus balik. Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir. Di depan parkir ditunggu tulisan api dokter dari budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir. Terima kasih orang mana sih atuh nyawa aing gitu. Eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh tah ieu keur carita ngajotos mah ngajotos mah lu berek we. Moal. Sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hatta ti Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i emang kumaha kitu Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh man teu kudu berhadapan. Delekeun ku urang. Delekeun bae geus. Delekeun ke nyana indit. Mun nyana teh indit urang nu indit. Salam. Masya Allah. Eta babacaan tadi Tuan Syekh Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna, ngan teu sambarangan. Eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal. Jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja. Eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan. Supir Pasumantri orang Curug. Berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ka Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil teng ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung 3 jam naik na teh 3 jam setengah geus ader-aderan
eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pemere atut mau datang bae pokona mah wah ieu mobil nu urang meuli cash kayak murni Avanza mau datang sang kilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah dan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak urang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah masyaallah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kuncina kudu ditanyakeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih aya tidak babacaan model kos gitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola ku urang lembur santri teu bisa der bae emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya mah dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah der bae ku greget nah aya santri urang Banten ngadu didinya begitu bola kujana disepak ngabledug pepes bola neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui kujana waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kana aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke di main bola ieu Bang aduh lamun kena suku ra rengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku gak coba ge tejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek pembacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus kataekanana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tak di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tak eta Islam kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon karena ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak mimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seriwe Osama mah lagi sekurang tembak seri sekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun diteangan deui kunyana eta teh Osama bin Laden boga ilmuna ti mana ti Kangjeng Nabi mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh udah asukeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasukeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh sejenak di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nyana geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae diseret di kumaha nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula mantep urang nuturkeunana
nyana jadi kalang dada masyarakat diharap ketika ngalawan musuh aing diharap ngeunaheun kurang teh karasana kadada kos urang babaturan bareng yang babaturan lempang ti peuting aju kresek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia diharap aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamingpin teh krek naon asana ieu juri kira ieu asa urang lumpat yuk ada banyak pamimpin kos kitu atau teu ngomong deui berebat heula atuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngaharepan musuh geus leungit kuari kos kara itu mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh Golkar aya salian Golkar suara bae termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abeng malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridana mah gampang mah di buku ge loba tapi tapakna nu hese ge anti terhadap dunia anti terhadap pamere menta maksudna anti menta ulah menta eta nu berat daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atawa bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namuhlikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maot Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paham Ki Umar teh masya Allah walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakasafi muntajian kamun basitin pamakasafi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut aduh omong ejeng Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna di handapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empangna teh sadengkul doang caina sadengkul doang jeung empangna ge lah teu pati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar penca di Cikalong cekel balamkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang gitu kadengeun pan dicai mah hudang sia tetep bae teu kadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge jana mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai caina nu layu adu mugrikon
tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutojian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata walewi hatta alaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh takumaha teteh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tama teu aya kisos henteu kaki Umar diat ke henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tama Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tama Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik. Oh, kematian Ki Zaid teh ieu mah katiti katutu. Hartina kumaha? Tata dina barang dideuleu dinas sanang kantongna teh aya surat. Barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang. Aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid. Hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah. Kita saling doakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku. Begitu pula aku. Hehehe, mantep. Karena yang memisahkan adalah mungkin suratan. Di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin. Waduh, sekian kasihmu Sarwiti Cikupa. Berarti ya Ki Zaid teh berarti putus cinta pusing nya teh. Emang tadi nage meureunana nya teh apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ieu. Geus kitu bae aiprak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai. Ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah. Dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta. Ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab naon cai nage deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun tama Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tama Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan. Masya Allah Masya Allah Masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin. Ki Umar malangkeun Ki Zaid ka cai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran di dieu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput. Wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model dikali disadane caina gede atawa di ditu di pintu air nu sok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot jadi balangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay
mun ngojai mah salamet ngan ieu mah teu ngojai. Teu ngojaina teh dua masalah. Mungkin bae karena teu bisa atau bisa ngan aya gangguan angin. Ngojai mah ngojai, tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede. Atau teu bisa ngojai. Ieu kumaha tah lamun kos kitu? Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane, kebeneran teu bisa ngojai. Bailam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojai. Nah mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad, berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodoh nya umat. Balas pati kisos. Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar, kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojai. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Atawa aing ngojai mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit. Leungeuna di talian, sukuna di talian dibaringkus. Aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojai, hese lantaran dibaringkus. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Insyaallah. Awas jaminan atawa Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojaina lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero teh di jero cai nya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deuk ka Lampung bae ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh tah perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam, tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojai mah jagona, jago jasa ieu teh Ki Zaid teh ngojai teh cuman kuari mah setruk. Jadi teu bisa ngojai atuh boro-boro ngojai mah boro-boro ngojai setruk mah leumpang di hararese lumpuh atawa setruk. Kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewat ke dia dicekel balangkeun ka Cisadane. Paeh kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojai tapi teu daek ngojai teu bisa sanajan dibalangkeun teu bisa ngojai kisos, dibalangkeun bisa ngojai ngan dibaringkus kisos, dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh. Wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin. Zaid dibalangkeun ku Ki Umar kalawet. Sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis. Begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles. Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojai lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu amdit berarti ieu termasuk kana sibhu amdit diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi neangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi. Kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai wa in amkanahu wallahu a'lam bissawab. Lamun urang nyaritakeun bangsa jelema laluhur jelema luhur teu dicoba
urang ngadenge wali resep jasa ngadenge model karomah nu dibikin kawali tungtungna jurang kabita hayang ngadenge wali teka hujanan urang hayang ngadenge lamun wali maka salengka urang hayang ngadenge wali bisa hiber urang hayang ngadenge wali bisa nyiples urang hayang ngadenge wali mati Mekah bisa jalan cai zam-zam urang hayang bagus itu hayang gitu hayang-hayang acan mamanya urang hayang tapi barang ngadenge perjalanan anak ulah aya babandul nu badag urang teu bisa hiber lantaran aya babandul manuk galamun aya babandulan moal bisa hiber boro-boro babandul rapet bejangjangna moal bisa hiber lalayangan aya babandulan miring sabelah kudu miring sabelah di babandulan deui sabelah miring deui ka belah ditu supaya saimbang piceun babandulna urang hirup teh mun hayang bisa hiber ulah aya babandul nu ngababandulan urang naon min maksudna ila nyi ila nyi an wa ala nyi ala wapi mbak si empi waruba mbok ruba ieu teh babandul nu bangkal nurunkeun urang ulang lamun ngadongengkeun aya hiji waliullah nya geus ngeunaheun usul ka Gusti Allah tapi kabelah dieuna kunaon ngabaged nya ngeunah kalazatan ibadah teh dicabut ku Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah Gusti ibadah abdi anu geus dibere nikmat ku Gusti teh geuninganan dicabut naon atuh ieu nu jadi hahalang teh anu kira-kira bakal ngahalangan kana ngeunahna ibadah abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti teh malah beresan bae teu kebel beres ngadoa rewak tatangga-tatanggana rewak anakna ragag ti jandela tingkat 5 kahana pupai nyana ngadoa barang geus dedeule anak naragag nyana ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin berarti doa diijabah anak ragag di jandela lamun Haji Pendi nyebut alhamdulillah digantung ku pemajikanana sia anak ragag ngadoa alhamdulillah orenganan eta anak jadi gangguan kamari mah teh inget ka anak lepas ka Gusti Allah merdeka barang anak resep jasa dideuleu ku mata jadi mata teh aya cinta ka anak ku sebab deuleu mata dikurangan nikmat ibadah ku Gusti Allah geus anakna diberesan deui ku Gusti Allah mantep deui ibadah ka Gusti tuh babandulna weukeut urang mah babandul teh geus bapa majikan marah bae ka babawa salat lain inget ka Allah keur salat inget ka pamajikan nganaha-naha naon pamajikan marah bae ka aing ya tuh jadi urang mah keur salat ke pamajikan huluna aya di hate urang marah ka babawa salat eta babandul boro-boro hiber geus babandul pamajikan mending mun hiji boga pamajikan mun dua mun tilu mun opat jadi babandul gabeh
boro-boro bermarah urang diasupkeun ka sumur kunyana dibagudet. Pamajikan anak deh ngababandulan ka urang, geus anak ngababandulan ka urang, dulur ngababandulan ka urang. Nu mantek moal bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka. Boga pagawean di organisasi teh jadi babandul moal jadi wali. Nyana ka babandulan ku jabatan jadi bupati, jadi menteri, jadi presiden moal jadi wali. Sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan. Urang boga dagangan boro-boro kerugikeun untung nage inget bae kana dagangan gomo kerugi mah. Moal jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah plat hejo plat beureum plat koneng aya karung ayam sagala. Ambalaya. Urang lamun keur dagang di jero hate aya dagangan, mun urang ajeuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur. SPPT Ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali, geus kitu mah sebab eta urang ka babandulan. Ngomong mah yang bisa ibar tapi babandul Ambalaya. Ngomong mah yang bisa salengga ka Baitullah teh malah zikirna ge diembat-embat kunyana. Dibuleut-buleut abeh apa jar ahli torekoh. Geus pamake udeng-udeng make jubah. Abeh pajar, aya abeh pajar makan lain berarti. Jain asli mah teu abeh pajar ja asli. Mantak make jubah ge nyana teh abeh pajar kiai, berarti lain nyana. Jai kiai asli mah teu lokayang abeh pajar. Ja asli. Urang mah kababandulan ku sepeda, kababandulan ku motor, ku mobil, kababandulan ku jabatan organisasi, kababandulan ku baju. Hayang meuli jas deui nu warnana rada putih-putih, nu itu ge aya ngan kancing eueuh hiji. Hayang aya nu mulus, malah nu mulus atuh jeung meulina ge ngan 200.000. Malah mah 20.000 lain 200.000. Kadeleuna mah bagus barang ditaliti mun teu kancing kelek bolong. Babandul. Dai nu mantak boro-boro boga jabatan mantak dah. Kamari ieu mah nyana ngomong bae we cenah kiai sok jasa cenah noregat teu meunang burung pamarentah mah ka sorga. Soekeun ku aing sia sungut sia. Ka sorga belos ya neuk mah. Nek jalan mana bae gengan ai kudu norekat mah di pamarentah we jalan jang sia mah kudu eureun norekatna sebab moal wusulilallah. Ngabahasakeun torekat tapi sia gupak di dinya moal bisa. Babandul. Babandul boro-boro eta tuh boga santri ge. Kiai Erun mah eureun jadi kiaina padahal santri loba nya mah. Hayang usul ilallah. Ngarantaran ieu santri jadi babandul ditinggalkeun nya mah heraneun gabehan ge kok. Ieu mah teh ninggalkeun santri kos jelema bodoh bae teh nyaon kaganjaran tuh ajungan nasehatan mama pan. Ajungan nasehatan mama. Mama hoka mah teh batur mahara yang boga santri mah santri nu aya ge ditinggalkeun kajeun lah. Lain kitu ieu ibadah kajeun lah teh nyaon pan nya nama. Sebab boga pagawean leuwih ti eta sebenarnya mah. Ih, kajian ku lantaran didesek bae atunya nage ngomong. Jadi kiai mah kabehan ge hararayang sebab lamun ngariung atuh gelas nage leuwih ti 5. Bisa dijualan teh gelas diareup. Jeung make kasur, pohara jasa, jeung sasalaman antri. Sakabeh ge jelema hayang dimulya-mulya digagung-agung eta kan babandul nu kos gararitu. Lamun kurang-kurang bisa nama resep diagung-agung resep dimulya-mulya resep dimumule deuk iraha wusulilallah lantarannya hayang ngeunah diagung-agung ku batur teh eta ngaranna babandul.
sasinun teresep jelema di mulya-mulya aju balik dibere berkat deres tuh kiai nama nu lain kiai naga yang berkat goblok nu milu doangnya nama padahal mah gawe henteu naon berkat hayang aya ku ari jelema nya nama geus teu ngaritakeun usul emang aing mah moal usul ieu cek pokona aing mah di akhirat mah geus kumangke bae nyana perhitungan aku situ penting ku hari bacau bloon sama budak kolot iba bandul ya menurang nyaritakeun Kiai Ron meureun jadi kiai nalah daripada di kiai-kiai aju kebanggaan mun aya nu nanya tes di mana yai bunga berarti bener aing kiai babandul ngaranna aing gos kitu mah moal usul cek Kiai Ron ning eureun ning dagang tahu coba ngeunaheun disebutna ge mang ade mang berita teh mang tah mending gitu jadi ngeunaheun geus eueuh mulai komo eta mah cara di Garut mah surat ondang teu make Raden bae ge nya marah goblok ya nu nulisanana saha teh nya heubeudeunan aing teh Raden kunaon teu ditulis ka Radenana ke leungit aing Radenna tambah jauh jasa tambah lain wusul ilallah wusul ilal jurig tuh bagus gitu mah iya kunaon iya surat undang tuh make tuh bagus panaing teruna kesultanan sultan panaing teh Sultan Saladin mau tah babandul ieu cerita babandul henteu di mama-mama we mangkanang mangkaning aya anu kuari mengabuyakeun nya ka mama kuarinya nya mama geus kolot pantes mama mun dibuya-buyanya aju nya nage ngabuyakeun buya mah eta mah ngaranna Yuni Purukutut Purukutut oh itu eta buya orang nyana eta Yuni Purukutut atau Embe Gembel nah eta maksudna pek bae ngan mandeg di dinya Bang Balu ulaya naon ge ulaya Bang Balu Mespugu pamajikan ngabang baluan orang jadi orang kudu merdeka hirup cintakeun ka Allah ulah aya cinta kasalian Allah ridokeun kana papasten Allah urang dibere sugi urang dibere susah eta teh papasten ti Gusti Allah ridho dagang untung dagang rudi ridhokeun ai keur ngomong ridho papasan ti Allah mah heueuh barang ditafsil mun dagang untung ridho sumud dagang rugi ridho manya urang teh dipapastenan ku Gusti Allah katang Tuhanana sehat eta urang kudu ridho muhun nuhun nyuhun urang kudu ridho ketika urang dibere muriang aduh manya eta kos kitu teh ese. Masyaallah, lamun urang geus ridho kana papasten Allah keputusan Allah luhur hirup. Nomor katiluna kudu tapatina dunia ulah ya dunia di jero hate teh. Urang mah silaturahmina dunia ulah ya silaturahmi teh bener-bener nyambungkeun rahmi. Itu teh adi urang-urang teh kakak yuk urang sambungkeun kakak kanu jadi adik rahmina ulah aya harapan kadua tibatan nyambungkeun itu teh murid urang teh guru urang sambungkeun murid jeung guru teh urang bere doa ulah dibalik eta teh susuganan tah eta tah susugananna tah tah Bang Balu teh susuganan tah eta tah diondang ka ditu rajabannya ya mayang aya nasehatna susuganan we ku kiai dinasehatan marada aju urang na dikiaikeun bunga jeung asa urang teh bandul ngaran ya samping dengan nasehatan deui ka ditu ge susuganan deui tah eta teh susuganan we eta beratna mah tah susuganan we tah lain nyambungkeun rahmi nyambungkeun susuganan eta babandul. Nah, ya orang deka Allah ulah aya babandul tasblang ka Gusti Allah cepet ge kira ge anjeun Nabi Ayub ku Gusti Allah dibere kanabian
Aju diangkat jadi rasul batur nyengserikeun karena ajakan Kangjeng Nabi Ayub cak masyarakat atuh Kangjeng Nabi Ayub mengajakan salat ka Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya dinyana harta aya dinyana kakayaan aya dinyana keluarga marulus aya dinyana atuh urang mun kosnya nama daek urang ge ibadah ka kholik apan urang mah pabelit nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marulus caranya nyaritakeun tentang kagagahan awakna nya nama gagah pan urang mah bieu nu mantak urang ge mun di bere kos Kangjeng Nabi Ayub apa sih urang ge gagah cak Gusti Allah delekeun coba gua inget dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona onta-ontana embek-embek nanti ieu teh maruriang buadae kabeh bebeja masyarakat teh Ayub itu onta pararae kuda pararae embek pararae kumaha coba cek Kangjeng Nabi Ayub onta anu boga aslina mah nu Allah kuda anu boga aslina nu Allah embek nu boga aslina Allah aju kuari dihirupan ku Allah dipayan ku Allah nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah usolli Allahu akbar becak masyarakat pohara amat si Ayub kudana parare ontana parare ge nya nama terus bae Allahu akbar bae tuh tapi panjana mah sugih cak jangan teh tetep bae urang lamun sugih mah henteu kebal turun seuneu didinya kebon-kebon masyarakat teh kabeuleman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeulem termasuk nu Kangjeng Nabi Ayub nu panglobana kabeulem di sawah nu di huma bahkan anu di leuitna ge wah teh nyawan leuit urang dieu mah leuit eta gudang leutik ngaranna leuit gudang gede ngaranna gudang masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leuit mantak lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu lamun gudang berarti sugih mun leuit berarti susah baheula eta nah masyarakat unjukan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub ayo pula cicingan ulah di masjid bae emang kunaon tuh gandrung pare gua bebea kabeulem manya cicing bae atuh pare disuburkeun ku Allah gandung disuburkeun ku Allah kuari dieukeun ge ku Allah mangga nyangakeun kumaha Allah bae aing mandek ibadah bae ka Allah Allahu akbar teh si Ayub teu kira-kira eta hewan beak wari harta beak masikeun wah atuh teh matala leger kene Ayub malantaran nu di imana ge aya kene imah aya kene anak yang pamajikan ge masih marulus kene bae teu kebal imah anak kahuruan beuh kabeh aju anakna maruriang pararaeh kabeh aju bebeja masyarakat yuk atuh balik emang ulah imah kahuruan tuh aju anak maot teh kabeh imah aya nu bogana Allah anak ge nu bogana Allah sabodo kumaha Allah bae aing mah neuk salat bae Allahu akbar ambo teh si Ayub pohara amat wah pohara iya teu teu bae cek Kangjeng Nabi Ayub itu teh urusan kos kitu ieu Allah alos diayakeun ku Allah aja dieukeun ku Allah geus aing mah ka Allah bae Allahu akbar masyarakat pantas baiknya nama Allah Akbar gelantaran awak nagaga boga tanagana hebat mulai ku Allah dikiriman tuma karena dampal sukuna juatel digaro berkembang biak tuma dina awakna budug saawak-awak tetep baiknya na salat baik yub jangan dokter atuh lah dokter nage bakal bae jak nya lantepkeun bae tumas segala nanaon ge di awak nang Allah ieu datang nage teh diondang nang Allah ge cager nage kumaha Allah bae penting mah aing mendek ibadah bae ka Gusti Allah beuh parah mah teh si Ayu urang mah boga cenang hiji ge teh salat berjamaah kunaon teh berjamaah cenang hiji ieu aju pendek kunaon teh berjamaah bisul
bisul jagana bisul bagi geus teu berjamaah malah macak anakna bukan gak berjamaah nggak sholat bisul teu sholat udah gua boga pajak kita kos gitu beuh lamun dirisan mah mang geus sholat moal ka sholat cenah kudu tariris kacaina pohara jasa ih sarojeng bunuh diri pohara teh panjenengan sholat kacai sarojeng bunuh diri Kangjeng Nabi Ayub babara geus beak awak bau bawa masyarakat ke bauan dirinya unjukkan ke pemajikan oleh Siti Roma Aisyah teu bau ente mohong ente kan bisa teu bau meureun ku cinta be kakak Ayub tidak ada suami kedua kecuali Ayub ya Allah indah jasa kan orang teh lamun berhadapan jeung musuh mah orang teh nyeri orang keur cicing bae kieu ditampilin ku musuh jeger marah orang goblok sia pajen kuku bae gelut sia jeung aing lantaran musuh ceri dek eleh dek menang ngalawan padahal mau musuh gede urang leutik ngalawan bae bareng keur diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang jeger bae marah urang bukan teh sia goblok nyeri aing ngan sakitu doang kan bareng keur cicing bae nampiling di tukang ceklek bae di deuleu sarwiti kabogoh urang aduh jakna teh wit cabok lagi wit terasa indah tabokan wit aduh masyaallah ngeunaheun jasa diciwit ku musuh menyeri diciwit ku babaturan menyeri kene bet tapi diciwit ku sarwiti mah nya angel nya leutik nikmat Ieu Siti Roma bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kangjeng Nabi Ayub teu bau indah ngeunah urang mah nu eta hubungan mah masyarakat teh jeung Kangjeng Nabi Ayub bau kabauan mohon dengan sangat kepada Siti Rohmah terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan jangan ada di tengah-tengah kampung kami kewalahan napas tidak enak akhirna dengan sadar jeung Kangjeng Nabi Ayub kakak mah piceun bae ka ditu ka handapeun gunung asingkeun bae kakak mah Kak, engke ditu jeung sa ulah mikiran jeung sa tinggalkeun kakak sebab dibalik sosoranganan handapeun gunung ternyata aya keindahan jeung Allah Masya Allah jadi dibalik penyakit dibalik kefakiran dibalik kesusahan dirinya lah ya rahmat Allah anu hese dicaritakeunana Ki Imron boga penyakit ambeien pohara ambeien ketika deuk didoakeun ku Kangjeng Nabi ulah nah lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga penyakit ridho dibere ku Gusti penyakit nu hatur salamna ge geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna cek Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat saha si jelema nu diatur salaman dibalik penyakit nu parah ternyata aya rahmat aya nikmat ya Allah urang deleukeun bae geura nu di lembur teh anu asok ngapeng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ketika manehanana dibere penyakit ku hari mulai di mana nanyakeun tasbih bebeja ka pamajikan tasbih kakak di mana emang kakak boga tasbih aing meuli pan keur di Cirebon meuli di Cirebon aing gede tasbih coba tangan emang dek naon ka ulah loba omong aing dek nasbeh bu tak kakak karakuari bae ulah loba omong kakarak endeu geus geus usil ka aing tah tasbeh subhanallah 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 kak kok ada jadi getol si paeh ai
pae aing mani panyakit bahkan kembang pae hitut kembang tai panyakit kembang pae jadi mentek aing ieu mah tas bebe rasa bisa-bisa aing bae oh tadi kamari keur sehat bakon teu tuh keur sehat mah poho aing justru ieu kuari keur muriang di balik muriang orang aya deket Allah berarti teman jelema mending muriang tak kos gitu mah sebabnya anak keur sehat teu inget ka Allah barang muriang inget ka Allah tuh kan ke jelema keur bra-bri bro malo baja sebe bro di pantro bo di juru ngalaya di tengahi mate kawadahan dunia teh tulak cangkeng lagi diceli tapi maha kawasa Allah janu Allah titipan Allah tamah berat be aku hari pakir be Jumatna ge jam 9 geus ka masjid geus boga tempat khususon deket tihang kamari mah sugih teh boro-boro ka masjid mun ditelepon ku pamajikan ge keur di puncak poe Jumat teh keur di Jakarta poe Jumat teh keur di Slabintana poe Jumat teh kur apeng-apengan lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasanganna ge leuh nu di imah mah bau haput mending neangan di jalan lo banyana di Bogor digaet di ditu digaet geus dikawin apa henteu lah nyaritakeun dikawin nu penting happy waduh teh Ki Haji kos kitu eta orang Cikupa atuh geus bae kos atuh aing nyaho kudu manya kudu zina mah aing ge sekali-sekali bae sih tolol teh Ki Haji berbagai fasilitas saya cabut ku Allah mobil teh hiji-hiji acan motor teh hiji-hiji acan nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh boro-boro usahanya na pabrikna ge macet geus kabeh balik deui ka nu kolot tuh cek nu kolot tungtung nama balik nama loba ngomong atuh aing ka mana aing balik udah pangalikan di ka sia mantak aing sakitu nyandung ka ditu geus momal aing diantepkeun bae jang balik aing cek nu kolot nyeri aing mah teh yang pembalikan burung atuh aing muriang saha coba ayo nu ngusapan ayo sia mah ambe budak lain sosonoan teh ngusapan sudah ngomong pokokna mah sia mah kajun hayang dicerai ge moal cokolot ge cenah ge nyandung melos ka mana ka dieu tapi nu kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik nek balik ka mana mun nu kolot eueuh nges pokokna mah kuari mah cinta bule deui ka neng deh kalau kuari bae kamari mah dibagi opat sering saparapat kuari cokot deui cinta geus jang neng kabeh geus raradutan kieu coba teh cinta udangkeun coba barangna udang teu henteu ceukna geus kolot geus teu udang naon artina cinta geus teu udang kitu mah lah geus loba omong kuari mah urang kuari mah geus udah naonan karek balik geus dicarakan ke kuno kolot kamari ieu marah kuari henteu marah sebab naon mesti diusir pan diusir ke mana balik ya nak tah kuari mah susah jasa nah neng kuari mah kakak mana samping kakak neukna mana ujung mah kak ieu mah jam 9 kajen neuk ti heula bae abeh ka sorga na ti heula cenegeh di ditu nage lamun onta da eta teh kudu jam ka hiji kakak mangke ditu naik onta engke neng ngaboncengnya segala ngabonceng segala naon baheula kula mulai nyana ka masjidna jam 9 balik naga batur geus baralik nyana mah panderi sugan teh maca sholawat orang muka kas heula sugan aya leuwihna tolol tungtung usah di masjid bae pengen laleungitan duit masjid orang si eta nah ieu tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juk hari getol ngaji mingguan ngendong batur mah jam 7 berangkat ngendong sebab naon pagawean kan masalah ya guys getol jasa ngaji getol salat getol berarti mending susah tah dibandingkan jeung sugih sebab sugih mah nya tilok ibadah tah mana tak babandul areueuh keur susah keur sugih mah babandul loba teu bisa ibadah barang susah babandul lancar ibadah ka Gusti Allah
urang meneuleut teh kuari susah jeung sugina tapi dideuna secara gaibna tuh keur sugih mah teu bisa ibadah barang susah mah cenah bisa ibadah babandul eueuh tuh kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah barang keur muriang mah kuari bisa ibadah babandul eueuh. Nah urang ulah nungguan ku Allah di piceunan babandul mending miceunan sorangan kuari coba di imah ulah boga TV babandul tah coba ulah boga HP ulah boga mobil nu aya bikeunan ka kiai kiaina nu mana ulah jauh-jauh tuh celah tambah beureuh jalan we hayang ulah loba omong sia tungtung nama murid oh babandulan guru boga babandul tolol ta guru murid bisa ibadah guru ngagebru aduh teu beres ya tapi cenah bari urang babandul nah ya Kangjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zahir mah kadeleuna ku urang teh guling gasahan lantaran penyakit horenganan dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat mah dibelum ku Raja Namrud make ketepel lantaran ngegebrah kapan seuneu teh nuanieun sedengkeun geus dipersiapkeun di tengah ta eta teh make ketepel ditarik ku algojo haju ketepel teh jepretan ditarik haju dilepaskeun brus kana seuneu nu diperkirakeun bakal tutung jadi areng ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim kapanggih jeung Allah di jero seuneu kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim secara mata kasat manyana dibelum ear-earan kuabehan ke masyarakat teh Ibrahim paeuleuh Ibrahim tutung orenganan dibalik eta kapanggih jeung Allah masyaallah coba ge nu mantek Kangjeng Nabi teh kapan naik ka gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh ngan teu ngomong ruang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kos imah bae kumaha mun hayang nginum kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung mapan mun hayang dahar saya nginum ese perbekalan anu saeutik kadang-kadang Kangjeng Nabi teh henteu dahar teu nginum di luhur teh saat seperti eta sorangan jol malaikat Jibril alaihissalam tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur enjot-enjotan jeung nu ngora malah aya atuh boh cenah itu mah diangkat jadi walina di HI di Hotel Indonesia malah aya paling ge digejeburkeun boh itu mah cenah keur diangkat jadi walina di Hilton tambah budak malah aya mun kitu mah aing manggi kanikmatan teh harita keur diusir ku pamajikan barang diusir aing keluar terus jarah ka kuburan tengah peuting hujan bari geledeg sing jelger nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah dek balik ka mana ku pamajikan diusir aing di kuburan hujan para ujang salin ujang naon lah geus sebatang karanya lindung ka Gusti Allah sapeting dua peting tilu peting di dinya hayang dahar jangan mudah nginum jangan jelas saya aya bae nyangakeun pae-pae hirup-hirup geus saminggu teh dahar teu nginum dek balik-balik ka mana tapi urang mun tayang ka Gusti Allah jol we aya di aki-aki saya mbah abah mbah nu di mana mbah nu di handapeun tangkal caringin teh wow bajamrong kos gitulah saat-saat keur model kos gitu biasana cahaya datang lamun geus datang cahaya mata di cahayaan ceuli di cahayaan irung di cahayaan sungut di cahayaan make cahaya ilahi atuh urang nage kaluar teh melalui cahaya ilahi hirup teh melalui cahaya ilahi eta mah kekuatan anu dibarengan ku hawa nafsu eta lah ngaranna watak urang ketika urang ngaleungitkeun perwatekan eta di babandul eta teh dileungitkeun nu timbul adalah cahaya
nu kamari daharna kudu make sangu kuari mah cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika dibaca la haula kok jadi seubeuh cahaya datang. Iraha eta nyana dibere cahaya kos kituna, dibere cahayana ketika mantas diusir ku pemajikanana. Aju nyana teh tas belang main geus sabodo pemajikan aing main. Henteu langsung sapoe 2 poe 3 poe mungkin sabulan. Pohara jasa ku batur mah geus di kitu naon ngaranna nu edan-edan lantaran nyana HSB di luhur kuburan padahal mah di luhur kuburan kan teu rek mana naon nyana matungan di tempat bae di dinya mah nya diusir di luhur kuburan. Jadi di dinya jol beda mandak urang mun hayang manggihan Lailatul Qadar ngadadak moal bisa. Cenah urang ngintip Lailatul Qadar cara di pesantren modern turun ke jalan kabeh. Abe urang manggihan Lailatul Qadar belon jeung guru-guruna. Cek ngalaman naon meureun Lailatul Qadar bisa diintip cara awewe keur mandi meureun. Ngintip si Mbak meureun tuh ku kabehan tuh. Atuh deuk naon ngintip-ngintip keur mandi atuh ku ari mah teu kudu jadi HP ge sing bolekak. Nek naon mbak diintip atuh mun nyahoeun masih mbak kenapa diintip-intip atuh datang aja ke sini pintu terbuka cak si mbak goblok urang mah ngintip orangnya mah hayang nah iya ketika kos gitulah anjing Nabi turun ayat Iqra ketika prihatin di luhur guha di Jabal Sur. Nah eta atuh kitu kene para aulia Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi kutub nata jadi wali teh eta teh 3 tahun teu kapanggih jeung jelema. Geus berjuang anu luar biasa. Geus dianggap nu edan cumplang campling. Karak didatangan cahaya ilahi. Urang hayang gapanggih jeung Lailatul Qadar. Aju puasa nage buka nage rujak, aya kopi, aya teh manis, aya teh tawar, aya cai putih, aya budak. Aju beladirna rujak samangka, aya rujak non gara Bonteng Suri, aya segala rupa aya itu ieu mah lain neuk manggihan Lailatul Qadar ieu mah. Ja ieu mah berarti naon bedana jeung Firaun. Manje beda tuh moal menang Lailatul Qadar. Kudu diprihatinkeun yang menang Lailatul Qadar mah teh digaallahkeun barang daharna dikurangan karak. Urang geus prihatin anu luar biasa. Mun daharna ge biasana sok sapiring urang 3 comak bae. Comak Muhammad Ali tapi tah kuduna kos kitu urang diprihatinkeun nginum gitu kan ulah sakahayang beteng urang hayang manggihan Lailatul Qadar mah eueuh dongengna jelema nu puasa kos urang manggi Lailatul Qadar eueuh tetep bae kudu diprihatin difokuskeun hate ka Gusti Allah karak manggi Lailatul Qadar aju manggi Lailatul Qadar na model orang pondok mah aing manggi Lailatul Qadar ira jam 12 beurang menyal Lailatul Qadar jam 12 beurang. Euy, penting Lailatul Qadar mah teh Lailatul Qadar lain halul qadar lain. Lailatul Qadar ti penting deuk kumaha manggihanana jadi penting na hees bae. Kudu lah hees ti penting dahar dikurangan, minum dikurangan. Fokuskeun ka Gusti Allah, ulah aya kegiatan-kegiatan salian ka Allah. TV ulah aya sape ditutup kabeh ieu mah istuning we ka Gusti Allah hayang manggihan abu atuh eta mah mutiara dek dibikeun ka sambarangan masa mutiara dek dibikeun ka nu sok main HP segala SMS-an ka jahe segala rupa murah amat tas Lailatul Qadar cak Gusti Allah emangna parangsana babandul nailah ulah aya babandul mulaian orang guari micenan babandul sok ulah kabeng berat naon bae ge ulah kabeng berat fokuskeun ka Gusti Allah mantepkeun jeung manteng ulah berat kuye itu urang geus bisa tanggawekeun babandul lain deui cenghar urang salat ngeunaheun dipeuting segala rupa kadenge nu ku batur teu kadenge kurang kadenge coba ge orang tipe ting udang jam 2:30 batur moal ngadeng atuh moal aja hees
orang mah ngade suara bangkong kadege cangkas kadege dan naon ge kadege urang lamun seri gudang peuting mah anu seserian kalau ge kaget goreng kaget setengah tilu anu seserian ge wah naon ieu naon kunti anak ta lain ieu ngan ku goreng di tangan di mana suara nu seri goreng santri mah setengah tilu ge seserian bae beuh masyaallah ku senang-senangna teh nyaho ekonomi keur macetnya mah sorry bae tengah peuting deui masyaallah ya si budak yang seri kenaon ku aing diintip bae lah yang nyaho coba ya santri aing keur yang seri kenaon ieu lah malah bejakeun lah ku aing sakjana mah aing teu ngintip beureunan sial teh santri ya Allah ya Rabbi tuh eta kos kari itu asal aya berarti penting suara kadege urang masyaallah nah ieu babandul aya jelema nu geus naek turun deui komo nu encan naek mah ku babandul eta berat maka urang picenan sebagai babandul lamun urang bisa micenan babandul hampang bret Teta makan kerdongeng kiai coba cara micenan babandul nago namun ieu mahal cara nata nu mahal tah sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu moal kajian dibejakeun ge moal cak aing moal lah geus lah geus aing ngabawa-bawa sumut atuh ngabejakeunana maksudna kumaha maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan kahayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha udag-udagan jeung kahayang jeung karesep kahayang resep udag-udagan urang dibere ku Allah ijah heueuh naek we ijah heueuh naek beuki embung sorang aju ka dituna sieun urang lamun merenung we kieu ye misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung ai urang nanteu mah kos Habib Rojak atuh biasa bae malah proposal jauh kangeunahan pan ketika orang boga kangeunahan kuari endek hayang boga HP ih besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu embung sorangan embung terus hal-hal duka itu teh embung-embung sebab naon aya anu dipertahankeun hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana nah ieu lah mulai make cara heula carana mah dina jasad keneh bae pereumkeun mata cocokan celi cocokan irung payah tuh atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh make cocok batin aya paranti cocok na mata dipereumkeun bisa celi aya cocokna irung aya cocokna dicocokan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu di handapeun naon karangarana susu nu blakenca aju ditarik napas urang kaluarkeun urang neuleukeun tungtung irung beta neuleukeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal kajero asal keluar Allah asal kajero tak deuleukeun tungtung irung seakan-akan Allahu asub keluar Allah asubhu keluar Allah hu Allah urangna fokuskeun ka irung ieu nomor kahiji sok geura engkena ambe urang ambe Allah bakalna sabulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing geus sia Ibrahim teu teu mimiti irung nomor kadua nomor katilu nomor nu mantak aya carana mun urang endeup narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah mata mah zikir syariat ngaranna naek beka dan geus disyariatan thariqah kakarak hu Allah mulai irung diatur mata diatur
celi diatur KB aya urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah menang urang penting mandi heula syaratna mandi kursana wudu mandina jam 12:30 ka ditu sareng sahiji jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan orang mayit tuh saya mah kitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah atuh ai kos kitu mah kakara gendeg geus embung aja minta antar ka pamajikan antar kurang dek mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh dek ibadah segitu eta kese ane bukan seakan-akan orang mayit pandian ieu bersihan mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres wudu terus make baju putih orang mayit teh kumaha mayit terus orang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikir nama di wetan di kulon di kalerian loba ngan teu jadi-jadi sebab nu ngabimbing nu ngabimbing diarahkeun kumaha ieu nek ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh lain-lain mah akur ngabimbingna setelah orang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres orang sila teh napas langsung ka jero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebel fokus eta kakara ke kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan coba engke aya perasaan lain kagetnya na tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya muringkak bulu coba ge urang kikituan bae ijah muringkak bulu geus sia muringkak bulu geus jurig datang sia ta eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu adapun bujal 2 jari naik kaluhur ka dieu kaluhur 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah tan napas tah geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir dialogkeun kuari ditorekatkeun beda makna kuari naik lain muringkak bulung ge naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang ji kun lain rasaan lagi kieu ye culat cilik urang ge pocong tah naon sih enek norekat aja sieun ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak konon gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta makanya aya 4 rupa kan napasna mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh eueuh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing gitu ngintip beurit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sebulan 2 bulan 3 bulan neule dunia biasa bae neule jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi jate dihayang-hayangan urang fokuskeun diri ka Allah ai ku Allah teu dibere mah henteu ngan teu mungkin Allah mah selalu mere bae manjada wajada nah ketika urang arana kada dibere ku Allah jadi orang kalem bae dunia biasa bae artina tuh aya eueuh tak urang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia hese amat encan berangkat kan urang
ketika orang berangkat mah engke sorangan ka hayangna sorangan aja biasa bae orang biasa hampang bae biasa kan paling mun make mobil bae orang enek cenah hampang ieu keur carita dek ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulayah babandul ieu mah keur carita ulayah babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan ku urang bisana ka mana ka ukur ieu sejakna ieu nu berat ge sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan katari ku dongeng-dongeng ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah geus sakitu urang memang datang ka dinya urang mah sugih hayang jadi wali hayang wallahu a'lam bishawab.